Cihujan nu ngaguar rasa. Cihujan nu nyalungkrang dina kenteng urut hujan kamari, lalaunan ngeclak kana lahunan. Lamunan mundur 8 tahun ka tukang, mangsa urang maheutkeun janji rek satia nepi ka ngajadi. Harita anjeun ngarangkul nyenderkeun harepan kana dada, matrikeun rasa, ngarami harepan ngarajut keyakinan yen dina mangsana isuk jaganing pageto ikrar cinta nu diguratkeun kana rasa bakal mawa bagja keur urang duaan. Sok sanajan kuring ragu karena perbedaan status urang, bari nyuuh maseuhan lahunan, anjeun ngayakinkeun yen anjeun tulang rusuk nu teu bisa dipisahkeun tina dada kuring salilana. Tapi takdir teu bisa dipungkir, umur teu bisa diatur, jodoh mau bisa dipaido. Teu hujan, teu angin, anjeun jalir kana janji, mutuskeun ku pesan singkat SMS tanpa alasan nu kaharti ku logika. Harita kuringan bisa pasrah kanu maha kawasa, ngagerentas dina ati mugia anjeun manggih kabagjaan dina rumah tangga nurutkeun parentah Ibu Rama. Ayeuna 8 tahun kaliwat, cinta urang tinggal carita, tapi anjeun masih ngancik dina ati ngaguar rasa nu baheula.